Setiap jalma nu iman tauhid ka Gusti Allah dina aktivitas kahirupanana sapopoe osok ngucapkeun bismillah. Osok tara ngucapkeun bismillah. Osok jalma-jalma awam pada ngucapkeun bismillah. Santriwan jeung santriwati pada ngucapkeun bismillah. Nyakitu deui para kiai pada ngucapkeun bismillah. Kalimat nu diucapkeunana mah sarua nyaeta bismillah. Sok sanajan kalimat nu diucapkeunana sarua, tapi mun sacara makna jeung cara pandangna terhadap kalimat bismillah nu diucapkeunana, mangka setiap jalma nu ngucapkeun bismillah teh maranehna meunang bagean tina rusiana bismillah kalawan bagean anu teu sarua. Artina setiap jalma anu mengucapkeun bismillah maranehna meunang bagean tina rusiana bismillah kalawan bagean anu berbeda-beda. Bagian anu ditarima ku setiap jalma anu ngucapkeun bismillah nyaeta sesuai jeung darajat atawa sesuai jeung makom anu geus dicapai ku eta jalma anu ngucapkeunana. Jadi setiap mengucapkeun bismillah manehna meunang bagean tina barokahna bismillah, meunang bagean tina rahmatna bismillah, meunang bagean tina haibahna bismillah, meunang bagean tina padilahna bismillah, meunang bagean tina rusiana bismillah sesuai jeung makom anu geus dicapai ku eta jalma. Jadi mun ditingali tina sudut pandang jeung cara pandangna terhadap bismillah mah rupa-rupa matak moal sarua, sok sanajan kalimat nu diucapkeunana mah sarua. Di antarana aya nu ngucapkeun bismillah dina makna ta'alluq, aya nu ngucapkeun bismillah dina makna tahalluq, jeung aya nu ngucapkeun bismillah dina makna tahaqquq. Nu meunang bagean tina makna ta'alluq nyaeta jalma-jalma anu ngucapkeun bismillah kusabab hatena geus nyambung ka Gusti Allah. Kusabab hatena geus nyambung ka Gusti Allah, mangka setiap pagawean anu cek hukum agama eta pagawean teh kaasup kana pagawean anu alus kumanehna dibismillahan. Contohna mun minum bismillah, dahar bismillah, di baju bismillah, indit gawe bismillah, muka warung bismillah, pasatemon bismillah, naik motor bismillah, jeung saterusna tajamanu model kitu mah bismillah nu diucapkeun ku manehna teh di makna ta'alluq. Ari jalma-jalma nu samodel kitu nyaeta jalma-jalma anu aya dina tingkat permulaan tina iman. Tapi salian ti jalma-jalma anu samodel kitu aya oge jalma-jalma anu ngucapkeun bismillah dina makna tahalluq. Ari tadi mah jalma-jalma anu ngucapkeun bismillah dina makna ta'alluq, maranehna teh ngucapkeun bismillah sabab hatena geus nyambung ka Gusti Allah. Jadi timbul tina kasadaran hate.
supaya pagawean nu dipigawena nyambung kana rahmatna, nyambung kana barokahna, nyambung kana padilahna Gusti Allah. Sedengkeun ari jalma nu ngucapkeun bismillah dina makna taholuk mah maranehna ngucapkeun bismillah teh salian teh hatena geus nyambung ka Gusti Allah. Maranehna oge geus bisa ngarasakeun goresan kudratullah dina satiap gerak langkah wujudna, nyaeta dina obahna leungeun jeung dina lengkahna suku. Leungeun obah manehna ngarasa obahna leungeun eta diobahkeun ku kudratna Gusti Allah. Mun sukuna ngalengkah ku manehna karasa yen ngalengkahna eta suku dilengkahkeun ku kudratna Gusti Allah. Kusabab kitu mangka nalika nginum nu karasa ku manehna maggerakna leungeun kana gelas teh digerakkeun ku kudratullah. Ya kitu deui gerakna kana dahar, kana pagawean jeung kana sajabana, kana perkara-perkara kahadean anu dipigawe ku manehna. Kusabab kitu mangka jalma-jalma nu geus nepi kana makna taholuk mah di mana migawe kahadean tara diaku meunang manehna. Sabab nu karasa ku manehna mah gerakna dina pagawean teh digerakkeun ku kudrat milik Allah. Matak jalma nu kitu mah mun migawe amal soleh tara menta buruh jeung tara menta bales jasa, komo nepi ka ngungkit-ngungkit kahadean ka batur. Tah manehna mah ngucapkeun bismillah teh sadarna nepi ka dinya. Salian ti eta aya deui jalma nu ngucapkeun bismillah dina makna tahakuk. Ari jalma nu ngucapkeun bismillah dina makna tahakuk mah salian ti hatena geus nyambung ka Gusti Allah jeung geus leungit pangakuanana. Di samping eta pandangan manehna geus teu kahalangan ku sabab jeung musabab. Nyata ku sabab musabab anu berhubungan jeung sakabeh kagiatan nu dipigawena. Sahingga nalika mandang kana kahadean-kahadean nu dipigawe ku manehna, mangka eta pagawean-pagawean hade teh lain manehna ngahaja, lain manehna teu ngahaja, tapi katingali kalawan aku yakin, kalawan cahaya hakikat anu ku ayana eta cahaya hakikat, manehna jadi ebreh kana kenyataan anu sabenerna bahwa ternyata manehna mangan saukur rokrakna pangeran anu teu boga kawasa pikeun nolak atawa ngahindar tina naon nu dikehendaki ku pangeran ka dirina. Tajaman samodel kitu mah mun ditanya kunaon ente bisa nepi ka asup sawarga, moal ngajawab ku amal kaula pasti ngajawab ku rahmat Allah. Amal-amal soleh nu dipigawena teu dipandang sebagai amal manehna, tapi ku manehna mah dipandang sebagai rahmat Allah. Jadi setiap kahadean nu dipigawe ku manehna mah teu dipandang sebagai sesuatu anu bijil tina kakawasaan dirina, tapi dipandang sebagai sesuatu anu bijil tina rahmat pitulungna Gusti Allah. Gitu. Jadi manehna mengucapkan bismillah teh sabab sadar kadinya. Rupanya beda-bedanya cara pandang manusia terhadap mengucapkan bismillah. Mata tong bingung jeung tong kaget naon sababna kalimat nu dibaca nama sarua.
tapi dampak nama terhadap setiap jalma berbeda-beda. Di antara terjadi perbedaan teh di antara naku sabab ayat perbedaan dina setiap jalma dina ngamaknaan jeung dina cara pandang terhadap bismillah. Gitu. Ta ayeuna mun urang hayang menang bagian tina rahmatna, tina barokahna, tina haibahna, tina rusyahna kagungan Gusti Allah anu terkandung dina kalimat bismillah, mangka diantarana urang kudu nyaho jeung daek ngamakeun bismillah. Kumaha cara ngamakeun bismillah? Dibaca 13. Sanggeusna dibaca 12 tuluy kumaha? Sunya kitu hungkul. Allah follow up-na. Jadi Allah tindakan pikeun nganyatakeunana. Ari nganyatakeunana kumaha nganyatakeun bismillah dina kanyataan hirup urang masing-masing. Cek papatah pikolot baheula mah kieu. Bis nangtung teh artina ajeg, ari ajeg teh jejeg panceg nyaeta teguh dina kayakinan ka Gusti Allah. Artina teu unggul kalinduan, tegedag gaanginan, teleeh kapanasan, telumpur kahujanan, jeung teu ngejat najan satunjang beas. Rek hirup di mana wae, rek dina kayaan nu kumaha wae, rek nyang hareupan saha wae, rek dihujah kuno kumaha bae. Tong lesot tina kebenaran. Tekadkan yang benar itu benar, tekadkan yang salah itu salah, katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah. Buktikan ku digawena nyata ku gawe anu mencerminkan keyakinan. Sabab kalolobaan jalma anu diucapkeun nama teh nyaeta ucapan-ucapan anu bertentangan jeung keyakinan, jeung anu dipigawena teh nyaeta pagawean-pagawean anu bertolak belakang jeung keyakinan, jeung nu dipikirkeunana nyaeta pikiran-pikiran anu berlawanan jeung keyakinan. Kusabab kitu teu karasa manisna kebenaran. Mata tuluykeun kana gawena nyaeta ku gawe sebagai wujud keyakinan bahwa kebenaran adalah benar. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Buktikeun lamun anjeun bener nyata ku gawe bener. Dina urusan kebenaran tong sieun kanu gede ku pedah ente leutik, jeung tong sieun kanu loba ku pedah ente saeutik. Qulil haqqa walau kana muron. Katakan kebenaran itu sekalipun dengan mengatakannya karasa pahit ku diri anjeun. Mun anjeun disingkirkeun, mun anjeun dikucilkeun, mun anjeun dimusuhi, mun anjeun dipersulit gara-gara anjeun menyatakan kebenaran, wasbir nafsaka. Sabarkeun diri anjeun, sabab innallaha ma'as-sabirin. Ari saestuna pitulung rahmat karunia karidoan Gusti Allah teh marengan ka jalma-jalma anu sabar. Contoh Sayyidina Bilal bin Rabah, anjeunna disiksa dianiaya gara-gara ngucapkeun 2 kalimat syahadat, gara-gara asup Islam. Awakna ditaranjangan tuluy dipoe di tengah-tengah padang pasir anu kacidak gersang jeung panasna. Luhur panas ku sorotan panon poe, di handap panas ku uap tina pasir ku sabab kapoe. Jeung teu cukup kitu salian ti kitu teh sanggeusna dikitukeun tuluy ditangkarakeun,
dina kayaan nang karak dadana ditindihan ku batu anu kacida gedena dikitukeun supaya ngejat tina kayakinanana, supaya robah tina keimananana. Tapi apakah anjeunna robah dina kayakinanana? Henteu. Bah contoh anu yakin, contoh anu teguh dina kayakinanana. Teunggut kalinduan tegedag gaanginan teleeh kapanasan terobah tina kayakinan najan satinjang beas. Kumaha akhirna jalma nu kuat dina kasabaranana demi mempertahankan kebenaran, akhirna panditulungan ku Gusti Allah nyaeta melalui tangan anu mulia, nyaeta tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq dibebaskeun, dibeli, dimerdekakeun tina budak tungtungna jadi jalma merdeka anu akhirna jadi ahli sawarga ku teguh-teguhna dina nyekel kayakinan ka Allah jeung ka Rasulna. Ta eta makna tina bis kudu teguh anjeun dina kayakinan. Tina bis tuluy mil tawadu DPDP handap asor sopan santun kepada manusia ipit amit ngalamenta pembongkeun adab-adaban anu hade nyata adab-adaban salaku hamba Allah. Dimana wae anjeun aya tong ujub jeung takabur, tong umaku, tong umaing, tong jumago, tong ngarasa aing uyah kidul, tong ngarasa aing pang benerna di dunia. Di dunia maka geker diajar bener. Kadituna ulah aya makhluk Allah nu direndahkeun ku urang masing-masing. Rek makhluk nu kumaha wae eta teh ciptaan Gusti Allah, rek makhluk nu mana wae eta teh kagungan Gusti Allah. Sing hade ka sakabeh makhluk Allah sebagai tanda katawaduan anjeun, sebagai tanda takdimna anjeun ka Gusti Allah. Eta makna tina mil. Tina mil tuluy lahi ngagumkeun jeung sumurah diri, sing ingat kana jati diri anjeun salaku manusia. Anjeun teh dijadikeun ku pangeran lain keur dunya lain keur akhirat, tapi keur ngagumkeun jeung sumurah diri ka Gusti Allah. Sedengkeun ari dunya jeung akhirat eta dijadikeun ku Gusti Allah keur jalma-jalma anu ngagungkeun jeung sumberah diri ka Gusti Allah. Jeung ari wujud tina ngagungkeun jeung sumberah diri ka Gusti Allah nyaeta kahiji patuh kana aturan hukum-hukumna Gusti Allah, laksanakeun parentahan-parentahanana, singkahan cegahan-cegahanana. Kaduana ridho kana papasten ti Gusti Allah. Urang kudu ridho kana perkara-perkara anu teu dipikaresep ku hawa nafsu saperti ridona urang kana perkara-perkara nu dipikaresep jeung dipikahayang. Dina urusan ibadah, dina urusan muamalah, dina urusan muasarah, dina urusan naon wae tong mawa karep sorangan, tapi kudu make aturan hukum Allah. Ulah ngayakeun aturan-aturan anu bertentangan jeung aturan hukum Allah. Gitu eta lahi. Tuluy rahmani hatena jembar ku rahmat, leungeunna berehan daek mere mawe kapada makhluk Allah. Tong sieun sangsara ku alatan barang derek kapada manusia, tong
tongsiun barang mereka pada manusia anu berbeda akidahna, anu berbeda firqahna, anu berbeda mazhabna, jeung anu berbeda agamana. Sabab urang mana maksudna lain kadinya, tapi ka Gusti Allah na nyaeta kadat anu ngajadikeunana. Sabab eta sebagian tina jalan orang ngabdikeun diri ka Gusti Allah. Ari ngabdi teh melalui jalan syariat, di antara syariatna dengan eta ku cara kitu. Jadi tongsiun sangsara kualatan barang dereka batur. Sabab ieu mah barang derena lain sembarangan barang dere, tapi barang dere dina raraga ngabdi ka Gusti Allah. Jama nu barang dere dina raraga ngabdi ka Gusti Allah, sing yakin ku Gusti Allah ge moal dibangkrutkeun, ku Gusti Allah ge moal disangsarakeun, ku Gusti Allah ge moal dirugikeun. Tapi justru sabalikna dikocoran ku berbagai macam ganjaran, boh ganjaran lahir, boh ganjaran batin. Sebagian letikna ayeuna nalika orang hirup di dunia, sebagian besarna engke nalika orang hirup di akhirat. Ari neremawe kapada manusia eta jadi sebagian khususan ti jama-jama anu pada akhirna diangkat kana darajat waliullah. Jeung ari derehan kepada manusia eta jadi sebagian sababiah dipaparinkeun mana pangampura Allah ka eta jalma. Artina sing yakin warugi jama nu barang derek karena Allah. Dina sajarahna jama nu jatuh miskin gara-gara sodako, gara-gara infak, gara-gara zakat. Tapi mun sabalikna mah loba jama nu dibeungharkeun ku pangeran melalui jalur sodako. Jeung urang ini sing inget kana konsep kebeungharan cek Allah jeung Rasulna. Laisa gina an kasratil aradi walakinna gina nafsi. Ari jalma beunghar nu sajati lain jalma nu loba harta bandana. Ari jalma beunghar nu sajati nyaeta jalma nu jembar hatena jeung beunghar jiwana. Sebagian tina kebeungharan jiwa manusia nyaeta qanaah, ngalap cukup kanu aya. Moal kakurangan jalma nu ngarasa cukup, jeung moal kacukupan jalma nu ngarasa kurang. Eta Rahman nu terakhir Rahimi, welas asih kapada makhluk Allah. Tong aya kebencian dina hati orang masing-masing, boh ka awewe, boh ka lalaki, ka kolot, ka budak, ka papada manusia, ka dulur, ka tangga, kanu saagama, kanu beda agama, kanu kumaha wae, ka asup, ka sato, ka tetangkalan, jeung sajabana. Sabab eta kabeh kagungan Gusti Allah. Sabab eta kabeh bukan untuk dibenci, tapi untuk dipuji, untuk dihormati. Sing inget anjeun teh sebagian tinauh kagungan pangeran anu diutus ti alam arwah kana alam jasad, anu meunang pancen pikeun nyebaruaskeun rahmat ka sakabeh alam. Jeung ari sabagian tina rahmat nyaeta sifat welas asih atawa rasa kasih sayang kapada makhluk Allah. Jeung sabagian tina wujud kasih sayangna anjeun kapada makhluk Allah di antarana nyaeta daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeulem, ngahudangkeun kanu labuh, ngantor kanu sieun, nyaangan kanu poekeun. Tah kitu cara ngamalkeun bismillah. Ingat-ingat ku orang masing-masing, bis teguh dina keyakinan, jujur dina ucapan,
kudu make adab sopan santun ka Gusti Allah, ka Rasulullah, ka kolot, ka guru, ka papada manusia, ka papada makhluk Allah. Lahi kudu ngagungkeun jeung sumurah diri ka Gusti Allah, Rahmani sing daek ngeremaweh ka papada manusia, Rohimi sebarkeun mulas asih ka sakabeh makhluk Allah.